Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng Sunda anu dipihormat ku simkuring nuju di mana we linggihna aturan wilujeng patepang deui sareng simkuring sabada liburannya suara dinten liburan akhir tahun serang tahun baru dan simkuring tengah dongeng. Nah dina dinten ieu urang kawitan yang dilalakon anu katunda nyaeta nyarioskeun Jaya Sumpena Malspati bagian tina jejer carita Jawara Tatargaluh. Kalian di waktu itu parantos dugi ke bagian ke-22. Mugi wae para wargi tiasa ngamaklum kalayan anu dibikeun ku pribadi salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberah kana manah anu ngadangkeunana. Atuh sasireun sabeunyeurna mah etang-etang urang hirup urip deui budaya sareng sastra Sunda anu parantos seseueurna parantos didalikeun ku para noman-noman zaman ayeuna. Ieu karya ieu dongeng mangrupakeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi ieu dongeng urang kawitan pamugi para wargi dina kawilujengan ayeuna pangtuan kersan Gusti Jat Allah Rabbul Alamin sehat lahir sehat batin bari digampilkeun dina nya rezekina. Mangga para wargi wilujeng ngadangkeun. Pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Jang teu naon ki geledag girang hari weus nyamperkeun Jaya Sumpena hatena anu sarta dina hormat nahan karisi ku kaayaan Jaya Sumpena ayeuna jadi ngemplong sabab si tangkorak bodas kabur sedang Jaya Sumpena jag-jag belejag. Alhamdulillah aman ki. Jaya Sumpena ngajawab ti geledag girang ku kecap-kecap anu mata kreuk-kreuk. Emang sanyana Jaya Sumpena teu cecel teu bocel. Aduk nama geuning si Gadugarong kayak kabur. Syukur jang. Anjeun emang hebat. Si Panglima anu jadi pamimpin rombongan pangirim barang kerajaan kacida bungaheunana. Nempo garong pada kabur. Manehna ngarasa kautangan ku Jaya Sumpena jeung ku Ki Geledag Girang. Sabab lamun teu kabur ditulungan ku Ki Geledag Girang jeung ku Jaya Sumpena mah manehna pasti geus tiwas. Tapi si tangkorak bodas kaburna lain pedasineun ku kuring. Tapi pastina bogeun pamikiran sejen. Jaya Sumpena teu atoh pedah-pedah muji sabab manehna yakin si tangkorak bodas lain kabur pedah eleh ku manehna. Sabab ilmuna kasida luhurna moal bisa dielehkeun kitu-kitu wae. Kabur si tangkorak bodas pasti aya tinimbangan sejen. Hari mang mah tetap si tangkorak bodas teh kabur alatan ujang. Sahat ujang teh terus kerasa bebela ka mang sapara kanca
Namun seuk teu kaburu ditulungan ku Ujang sareng ku Ki Gledeg Ireng mah mang teh pasti tos tiwas ku si tangkorak bodas. Si Panglima kacida tumarimana ka Jai Sumpena anu geus toh-tohan ngabela manehna jeung rombonganana. Sim kuring mah jalmi biasa teu aya kaistimewaanana. Ukur saurang manusia nu nuju ngalalana. Ari ngaran mah Jai Sumpena. Jai Sumpena malah pagedang nyaritakeun saha ari dirina. Jai Sumpena ngaran alus sieup jeung rekak peripola anjeun. Hatur nuhun Jang tos kersa bebela ka emang sabaraha kanca. Si Panglima ngarasa reus ku Jai Sumpena ngora keneh tapi wewesena lain lalaurakeun. Jeung na deui budak ngora teh budi parangina pikayung-yuneun sakitu luhur ku ilmu tapi jajauheun kana tina laku sombong. Panglima sigana urang kudu reureuh heula di dieu soalna loba anak buah anjeun anu cidra. Jadi urang tulungan heula sakali we bari nyadiakeun kadaharan sabab keur mata lumampah katurug-turug ku jojoh patunggalan. Pan ngarasa tanaga kula jadi lapar jeung hayang ngopi. Ki Gledeg Ireng ngarasakeun kanulian sabab tarung teh meakeun tanaga da puguh lawanna lain jalma hiji dua. Sararea satuju kana usulna Ki Gledeg Ireng. Sabab anak buah si Panglima loba anu cidra ku para garong. Nya antuk nama rombongan Ki Gledeg Ireng jeung rombongan si Panglima papada ngahiji ngadon-deureuh di eta tempatan. Anu jag-jag langsung sibuk nyadiakeun kadaharan. Anu nu cidra langsung diubaran ku Ki Gledeg Ireng. Utamana anu potong tulang atawa tiparius langsung diomekeun ku Ki Gledeg Ireng. Panglima reureuh geus lila geus meujeuh urang neruskeun lampah. Kula pamit sabab tujuan kula masih jauh. Sanggeus lila ngareureuh bari anu cida geus rengse diubaran. Ki Gledeg Ireng pamit ka rombongan si Panglima. Marehna beda tujuan. Ari si Panglima mah muru ka kulon sedang rombongan Ki Gledeg Ireng mah muru ka kaler. Nya atuh Ki Gledeg Ireng kula berat nyuhun, berat tanggung, berat narimakeunana kana pitulung anjeun jeung Jang Jai Sumpena. Moal mun teu kabur katulungan ku salira mah kula sapara kanca pasti tiwas ku para garong. Si Panglima kacida tumarimana kana pitulung Ki Gledeg Ireng jeung Jaya Sumpena anu toh-tohan bela pati ka manehna. Teu kudu eueuh Panglima. Pan urang teh masih sarua dulur Jang Santanu. Jadi sawajibna urang silih tulungan. Dongengkeun we ka Jang Santanu lamun perang tepung sabab si tangkorak bodas lain lawaneun pantar urang. Ki Gledeg Ireng cumarita daria. Sabab ka si Panglima teh apan geus wawuh ti Bareto. Papada sobatna Santanu jeung Nyai Nawangsi. Sarua ici kibung dina ngabasmi para garong. Pasti bakal didongengkeun lamun kula di perang tembung jeung Kang Santanu sabab tangkorak bodas pangrubakeun ancaman dan bahaya. Ayeuna mah hayu urang pada meneruskeun lampah we. Si Panglima jeung rombongan oge langsung miang dineruskeun da lampahanana ngan tujuanna beda arah jeung rombongan Ki Gledeg Ireng. Yang kade urang sing waspada sabab sedang korak beras padi nendendeng dem ka urang. Mangma sanajan sila ngajawara tapi ku ilmu si tangkorak beras masih can kapikir ngalawanna. Bisa tengah hing lalampahan bari anjeun dina kuda. Ki Gledeg Ireng ngajak ngobrol ka Jai Sumpena. Manehna ngarasa inggis ku rombongan si tangkorak bodas.
Sabab cek pikirna pasti tadi dengkot garong teh bakal ngakalakeun kadirina oge ka Jaya Sumpena. Kuring mah geus siap timi-timiang ngalalana rek hirup rek maut moal dipake ringrang hariwang. Urusan di tangkorak bodas mah ulah keleuwih dipika gimir. Sebab sakumana saktina manusia pasti aya kalemahanana. Jaya Sumpena teuneng ludeung, hatena gilig sapate kadana rek ngamalkeun kabisana pikeun ngabasmi jalma-jalma jahat. Niatna keukeuh hayangeun jiga Santanu. Syukur jang ari boga pamadegan kitu mah mang jadi regreg. Memang sakuduna kitu. Mun rek ngalakon ulah sok kapalang. Ulah kagok jeung mang-mang. Nu antukna matak cilaka. Ki galadag girang katajian ku sikap Jaya Sumpena nu gumulung dina paniatana tekad saurang jawara tulen. Ari kuring mah teu oleh tuhu kana pitutur guru cenah lamun rek ngalakon kudu gumulung. Tuturkeun we ka mana gumileuna takdir teu kudu ngalawan arus. Jaya Sumpena teh saguru saelmu jeung Santanu guru anu lilhung dina ilmu kahirupan. Jadi jiwana jeung tekada teu jauh ti Santanu. Hayang teuing mang parang tepung jeung guru ujang we guruna Jang Santanu. Hayang ngaguru ku ilmu kahirupanana. Ki geledag girang jadi kahudang kamanasaran hayang tepung jeung uyut galuh. Anu nyata-nyata geus hitak dua urang jawara anu gumulung dina tekadna. Nah bela anu lemah ngabasmi kajahatan. Engke upami urang parang tepung sareng Kang Santanu urang ngobrolkeun. Sabab kuring mah hayang tepung jeung guru teh teu bisa sagawaya. Ari Kang Santanu mah da turunanana. Jadi gampileun pikeun nepunganana. Jaya Sumpena mere harapan ka Ki Gledeg Ireng. Lamun ijinan ku Santanu, Ki Gledeg Ireng rek dibawa nepungan Uyut Galuh. Guruna oge guru Santanu. Nuhun ujang ari ka Jang Santanu mamang teh geus lain batur deui geus jadi kula warga. Ki Gledeg Ireng bungaheun ngadenge kecapan Jaya Sumpena sabab Santanu mah geus pasti bakal ngijinan manehna. Sanggeus sapoe-sapoeuting ti geus kajadian tarung jeung garong gorombolan si tangkorak bodas. Rombongan juragan Sasmita nu dikawal ku Gledeg Ireng jeung Jaya Sumpena anjog ka wilayah Kuningan. Maksudna oge juragan Sasmita rek kirim barang ka daerah Cipasung, tapi tempatna jauh ti jalan jajahan. Manehna mapai jalan anu kenca katuhunna oge mangrupakeun leuweung geledegan. Jaya Sumpena nu geus teu aneheun ku eta patempatan langsung mere isyarat ka Ki Gledeg Ireng. Yen di eta patempatan teh sok aya rombongan garong anu kacidak telengesna. Malah kapan pangna Jaya Sumpena amprung-amprungan oge
pedah manehna boga urusan jeung para garong di wilayah dinya. Sebab para garong geus ngarasa kater ku tindak tandukna Jaya Sumpena. Laju maranehna minang seraya ka Ki Bagaspati. Jaya Sumpena ngangres hatena, batina ujug-ujug ngageunggeui sabab eta wilayah teu jauh ti lembur manehna, masih kareh ka Kuningan. Rupa jeung tangtungan pemajikanana anu perlaya ku Ki Bagaspati ngadadak kumalangkang dina kongkolak panona. Ras deui ka anakna nu dititipkeun ka dina, cerak cimatana ngacelak masian bipina. Hatena jadi ngagolak ku hawa amarah, dengdemna ka Ki Bagaspati ngarerab jantungna. Aya naon jang? Bet ngadadak alum. Piraku sieun ku garong, apan pangam bisa ujang teh geus lain bantrak-bantrakeun. Ki geladak girang ngarasa heran ku Jaya Sumpena sabti barang anjog ka piluweungan eta ngadadak alum. Ki patempatan kuring teu jauh ti dieu, di tutugan Gunung Subang, masih kareh ka Kuningan. Kuring jadi kahudang kainget ka jenatna bojo kuring anu perlaya ku si Bagaspati. Ya Sumpena mprakeun si hatena, manehna lieun sieun ku garong anu aya di eta piluweungan. Tapi kagagas ku kajadir mangsa anu geus lawas, di mana manehna keureugreg pageuh jeung bojona bet dipisahkeun ku ajal. Euleuh baru jadi ujang mah geus teu bireug atuh di kai patempatan teh. Sabab sering ngalanglang ka dieu. Ki geladak girang milu ngangres ku carita-carita Jaya Sumpena. Sabab kapanasib manehna oge teu beda jeung Jaya Sumpena. Ditinggalkeun ku bojona alatan padepokanna diserang ku rombongan garong. Sanajan kajirena geus heubeul, tapi ngareungeun carita Jaya Sumpena bet ngahudang paninengan. Leres pisan Ki, sim kuring sering ngalabrak para garong anu sok ngaranjah ke Pilemberan. Kuring Gusti Tarung jeung para garong di pelebah dieu anu dipimpin ku Ki Badra, saurang jawara telenges anu milih jadi direngkot garong. Jaya Sumpena panjang lebar nyaritakeun kayahan manehna, mangsa sering ngajorag markas-markas garong anu patempatna teu jauh di lemburna. Lamun kitu mah urang teu kudu salempang, sebab ujang geus bisa ngukur kana kekuatan para garong anu aya di wilayah ieu. Ki geladak girang bungaheun ngareungeun katerangan ti Jaya Sumpena, sabab lamun dina nyana rombongan manehna dicegat begal atawa rombongan garong geus bisa kaukur pikeun ngalawana. Anu kudu waspada teh jumlah para garongna Ki margi pamiseur teuing anu jadi musuh urang, khawatir kudu dengan urang sebab urang moal bisa luasa ngawaskeun kaayaan. Anu jadi khawatir Jaya Sumpena mah rombongan manehna, sabab anu bisa main po ukur sabaraha urang. Anu liana mah kabeh oge ukur pagawe juragan Sasmita teu aya anu biseun gelut. Nyajang. Tapi kan aya Ki Daroji jeung Ki Barna, duanana sanajan anyar bareng jeung urang tapi bisa diandalkeun. Urang sanghadepan para garong urang duaan anu sejen sina ngajaga juragan Sasmita. Ki geladak ireng ngaregregeun Jaya Sumpena supaya ulah riwang teuing. Tapi anehna sapanjang liliwatan eta leuweung naon anu diwatirkeun bet teu aya nembongan.
Nepi ka eta rombongan keluar ti wewengkon leuweung teu aya gangguan naon. Pikeun ki gledeg ireng mah ngarasa atoh. Sabab teu aya bahaya anu ngahadang manehna. Tapi pikeun Jaya Sumpena mah lain deui. Sebab piraku para garong teu hafaleun lamun aya rombongan saudagar ngaliwat. Jaya Sumpena jadi boga kacurigaan nu sejen. Boba rombongan manehna diintip-intip di daguan mulangna. Jaya Sumpena boga keyakinan para garong teh nungguan Juragan Sasmita mulang. Sebab dipastikeun bakal maduit anu loba. Sedang ari keur maju mah paling oge ukur barang-barang dagangan. Anu jadi khawatir Jaya Sumpena teh sok inggis para garong loba jumlahna bari meunang bantuan ti direngkot garong sejen. Kapan kebejakeun di Bagaspati oge cenah masih aya di wewengkon dinya. Poe eta keneh sanggeus nagihan jeung neundeun barang-barang Juragan Sasmita reng laju langsung ngajak mulang ka gledeg ireng. Sabab manehna poe isukanana rek ngajugjug deui ka tempat sejen. Jadi muru waktu. Ari sim kuring mah kumaha juragan wae kedah wangsul ayeuna nya siap. Atuh bade ngadon ngendong di lembur ieu siap oge. Ki gledeg ireng nurutkeun kumaha paniatan Juragan Sasmita. Sabab manehna oge apaleun yen dudungna teh jalma sibuk. Ngaran-ngaran saudagar jam harita can loba baturna. Jadi ari ngirim barang teh ka unggal wilayah bari pajarauh. Urang mulang wae ki sabab poe pageto kudu geus miang deui. Boga janji ka para padagang Juragan Sasmita ngajak mulang harita keneh. Sabada aras urus kaperluanna geus dianggap rengsek. Kumaha ceuk Ujang? Dunungan urang teh ngajak mulang ayeuna sedeng wanci geus nincak saritna. Sanggup Ujang nyorang jalana? Ki gledeg ireng ngumaha ka Jaya Sumpena sabab jalan anu baris diserang teh liwateun mangsa peuting. Loba kajadian jalma-jalma nu liwat peuting ka pelebadinya sok dipegat begal. Siap ki teu kedah hariwang. Sabab ceuk sim kuring mah rek beurang rek peuting rombongan urang geus aya anu nalingakeun. Pasti urang bakal aya megat. Bakuna kapan Juragan Sasmita nyadak artos anu lain saeutik. Jaya Sumpena nya tujuan kana pamaksudan Juragan Sasmita. Sabab ceuk pikir Jaya Sumpena rombongan manehna geus aya dina geus aya anu nalingakeun. Jadi lamun teu mulang harita oge pasti bakal dijurag ka pamondokan. Nya ari kitu mah mangregreg urang mulang ayeuna wae ke di mana kepentinganna urang reureuh ngadaguan beurang. Ki gledeg ireng ngarasa regreg ku kecap-kecap Jaya Sumpena. Sabab manehna oge ngarasa curiga ku waktu liwat keur maju tayana naon. Sang sasak babadamian bring rombongan Juragan Sasmita nu dikawal ku Ki gledeg ireng sapara kanca
miang di muru mulang ke lemburna. Meme asup ka pileuweungan peuting kaburu poek bulan. Antukna ki gledeg ireng jeung Jaya Sumpena ngajak keureuh di hiji tegalan. Urang reureuh di dieu wae ki sabab lamun di pelebah leuweung mah urang moal pati awas lamun rek aya nu niat jahat. Sahanteuna ari tempat anu ngemplong kieu mah urang bisa nalingakeun kayaan kajauhna. Jaya Sumpena ngajak reureuh di eta tempat ngarah awas ka ditu ka dieu. Sebab manehna ngarasa yakin bakal ieu kajadian teu dipiharep. Pasti Roman Garong bakal ngajorok rombongan manehna. Siap Jang, kumaha Ujang wae. Sabab Ujang anu leuwih apal ka wilayah ieu. Mang mah ngiringan igledeg irengnya tujuan kana usulan Jaya Sumpena. Sabab Jaya Sumpena anu leuwih apaleun kana kayan di eta tempat. Nya saterusna rombongan Juragana Smita teh ngadon reureuh di eta tegalan. Sawareh para pagawe Juragana Smita mirun seuneu pikeun nyieun Cikopi. Da ari dahareuna mah geus meuli di warung makan. Samemeh maranehna muru mulang. Ki gledeg ireng teu waleh mepelingan ka sakabeh rombongan sangkan hati-hati ulah ti brating sararena bisi hese ngahudangkeunana. Lamun aya kajadian anu teu disangka-sangka. Ki gledeg ireng nyuruput Cikopi bari nyarane kana tangka leutik kan teu jauh ti manehna. Lenyun udud roko siong hasupna meledak bau menyan. Nyiptakeun rasa geuman ka eta tempat anu beuki jempling. Sedang Jaya Sumpena jeung anu sejenna mah keur balake cerakan dahar bebarengan. Sararea rewog daharna sabab deungeun sanguna sagala aya. Menang meuli tadi memeh mulang di warung kadaharan. Peuting beki jempling. Sang Badra nyumput buni dina beleg-begna mega hideung. Alam sabudeureun poek mongkleng. Ukur di tempat rombongan ki gledeg ireng rareureuh aya cacang tina durukan. Manuk beuk kuak-kuak dina dahan kai teu jauh tinu keur ngareureuh. Cari cangkas ngengsreng saheng tina runggun-runggun anu pating runggunu. Alam ngadadak pikakeungeun. Ki gledeg ireng jeung Jaya Sumpena teu wani sare. Tapi maranehna boga pirasat bakal aya balai ke maranehna. Jadi duanana ngadon cinutrung yang hareupan durukan ngahaneutan awakna sangkan ulah tiris teuing. Tapi sanajan keur kitu oge ki gledeg ireng jeung Jaya Sumpena teu waleh waspada. Panonna sering ngareretan ka sakuring bungking bisi aya karaman anu rek niat jahat bisa katitenan ti anggangna keneh. Para wargi rupina cerita nyambung anu judulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-22 urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di perumuran panjang biasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carita. Obor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura.
Gesang hapunten kana sanes kanten kaluputan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugumakeun atanapi sarlepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.